kaluhungan, karena kasampurnaan dina sugrining kasayan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kana karasulan Nabi urang sadayana, sifatan-sifatan keterpujian Nabi urang sadayana, hatta dedeg pangadegna tina rambut dugi kadang sampeanana Allah, hatta keluargana, hatta sahabat-sahabatna, hatta keagungan umatna, kehebatan anugerah anu Allah pada dipaparingkeun ka umat ieu Nabi akhir zaman, sadaya umat Rasul nu tipayun parantos kuninga persis ku Allah diberitakeun ka urang, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Iya, dina surat naon eta? Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba dawan Allah. Jalma-jalma anu ku kami geus dibere Alkitab. Kitab-kitab suci anu Allah dilungsurkeun ka para rasul anu dipanggilan, yakni ahlul kitab. Baik Yahudi maupun Nasrani maupun anu sateu acana ahlul kitab. Ingat. Ya'rifunahu maranehanana dawan Allah, maranehanana nyararahu makrifat nyaho persis ya kan. Kana di akhir zaman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatana nyaho, kaagungan nyaho, ka Rasulullah nyaho sadaya. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti nyarahona maranehanana ka anak-anak maranehanana salat. Urang nu jadi indung bapa ka anak apa nyaho karangna. Ya, heurina sirah ge nyaho, aya karangna, aya cirian gitu. Sagala nyaho, watakna nyaho, itu deui nyaho. Allahu Akbar. Ya. Paham itu urang. Jadi lamun rek dibandingkeun nyahokna umat Rasul nu baheula ka Nabi urang jeung nyahokna urang ka Nabi urang danyor. Urang mah masih melegu ka Nabi. Urang mah masih bodoh ka Rasul urang. Da urang muludan ge karapati dibuka sejarah Rasul. Diganya? Bener teu? Beres. Nah jarang atuh umat Islam ngahajakeun muka sejarah Nabi. Hari-hari na jarang. Beuti pasantren ge ya, nyarioskeun sejarah Nabi mah saware. Itu kan? Tuh. Urang teh kudu secara khusus deui ada mutolaah kitab sejarah. Di mana urang hayang nyaho kana. Ya. Nah jangan masalah orang genep tahun, 7 tahun, 10 tahun kedah loba ya, loba ilmu anu ku urang kudu diaji sehingga teu bisa secara full urang nganyahokeun hiji bidang keilmuan anu luas memperluas kewek di waktu-waktu tertentu gitu. Nah, jadi urang eleh palebah dia ku umat para rasul dipayun kalawan dalil dawuhan Allah dia umat Rasulullah baheula mah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna nyarah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana sifatana nu bikin dedeg pangadegna rupina sagala apal di mana dilahirkeunana kan kumaha kaayaan ibu ramana kan uninga di kabilah mana uninga kehijrahna ka mana uninga kan Allah sepertinya hona maranehanana ka anak-anak maranehanana Allah
Wa inna fariqan minhum dawan Allah jeung sanyanyana sebagian kelompok ti maranehanana ahlul kitab layak tumunal haqqa maranehanana pastina nyumputkeun karena kebenaran. Disumputkeun kebenaran. Sebenarnya maranehan yo persis. Disumputkeun. Wa hum ya'lamun. Padahal maranehan nyaho dawan Allah. Dan sebagai orang ditinggal di surat Al-Sanis redaksinya mirip. Ya tahu sudah di surat Al-An'am alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum. Allah kami tinggal kurang. Jalma-jalma anu ku kami geus dibere Alkitab maranehanana pada nyaho kana di akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti nyarahona maranehanana ka anak-anak maranehanana sorangan. Jalma-jalma nu kitu teh alladzina khasiru anfusahum, jalma-jalma nu ngarugikeun diri maranehna sorangan. Maranehna teh iman dawan Allah. Maranehna teh iman. Nyilakakeun dirina sorangan geus nyaho tapi mung iman, geus nyaho malah nyumputkeun kebenaran. Geus nyaho malah ngajak kanu sejen supaya teu iman. Geus nyaho leuwihna deui ngajak kanu sejen supaya merangan. Ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pahami? Allah. Lagi dina ayat sanes Allah ngadawukeun falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Tatkala datang ka maranehanana sosok ieu nabi anu geus dikanyahokeun ku maranehanana dawuhan Allah kafaru bi kalah ka kufur manehanana ka ieu nabi anu manehanana geus nyaho di awal ya naon akibatna fala'natullahi 'alal kafirin akibatna dawuhan Allah maranehanana bakal meunang laknat Allah meunang laknat Allah kutukan Allah. Cek bahasa urang mah nyaho-nyaho gitu. Itu nyaho mah pantes teu ka iman oge nya atawa teu iman oge iman lain nyaho-nyaho tiba heula ge apa mana teh geus ya. Numawi seueur sahabat-sahabat Nabi di kelompok Yahudi, di kelompok Nasrani anu anjeunana begitu ya. Ninggal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng diakurkeun sareng kitab Injil, diakurkeun sareng kitab Taurat kan sesuai sifatanana. Kumaha akhlakna, kumaha kan dedeg pangadegna, kumaha rambutna dugi ka dampa sampehnana. Masyaallah. Kumaha nasabna, ya, di mana lahirna, ka mana hijrahna. Sadayana pas uning. Arajeunana buka kartu, kan? Buka rahasia arajeunana. Disuruh para sahabat anu lebet karena ajaran Islam, dan anu baiat ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW justru karena naon? Karena nyaho. Diantos-antos ku arajeunana. Sumpingna ieu nabi akhir zaman dia di atas. Tanda-tanda wah geus nyebar di ditu. Geus nyebar. Sanes ukur di Mekah unggul, di Madinah unggul, di berbagai negara. Ieu carita bade sumping nabi akhir zaman geus samimir hiji. Allah. Jadi sadayana geus iman. Ka nabi urang sadayana. Padahal Nabi nage teu acan dilahirkeun aja. Jadi Nabi urang mah kan
diimani sebagai rasul sebelum nabi-nabi. Kenapa? Jawabannya karena sadayana atas kuninga bahwa nabi urang mah diangkat jadi rasul teh satu acan sadaya nabi diangkat jadi rasul. Ya. Satu acan sadaya nabi diangkat jadi nabi. Sehingga hiji sahabat itu maros ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata wajabat lakan nubuwah iraha kaulanu ya ditetapkeunana ieu pangkat kanabian kapan-kapan. Dawuh Rasulullah sallallahu wa Adam mujandalu nyaeta dina waktu Nabi Adam masih keneh ngajentul keneh melalui papatu di pintu sawarga. Acan di rohan Nabi Adam nanti. Dan maka kami geus boga pangkat kenabian di surga. Allah. Jadi tong heran mun para nabi para rasul iman dipayungkeun. Ya. Maka sadayana para ulama mekankeun bahwa keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain keagungan anyar pinangih, lain keagungan anyar di dunia, lain keagungan kupedah diangkat janten Rasul di dunia dina Yusuf 40 tahun, lain. Lamun kitu maka pasti kabeh nabi jeung Rasul moal anu ngagungkeun ka nabi urang. Ya. Maka pasti sadaya nabi sadaya rasul moal anu iman kana karasulan nabi urang. Moal anu cinta ka nabi urang. Apa dina Quran disebutkan? Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiy lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Aqamtu wa akhadtu ala dhalikum isri qalu aqram qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ya Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ngambil perjanjian di sakabeh nabi jeung rasul sareng umatna masing-masing baheula. Numutkeun sapalih ulama mah di zaman azali keneh di alam arwah keneh di alam arwah keneh Allah sadaya nabi sadaya rasul sareng umat masing-masing parantos diambil perjanjian ku Allah. Namun perjanjianana adalah la tu'minun nabihi wa la tansurunnah kan bakal datang hiji rasul anu ngabenerkeun kan gak naon-naon nu dibawa ku arajan kabeh kan la tu'minun nabihi arajan kabeh ya siap iman kan nusa bener-benerna ka eta rasul ari iman eta mau tidak mau kudu dibarengan ku cinta jeung ta'zim. Sehingga didawuhkeun ku sadaya ulama la imana liman la mahabbata. Eueuh iman lamun eueuh cinta. Ngaku iman ka Allah ka Rasul tapi eueuh cinta teu kanci. Sabab nu disebut iman ka Allah ka Rasul kudu iman anu bercampur baur jeung rasa cinta jeung rasa ta'zim ngabungkeun sepenuh hati ka Allah sareng ka Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak itu perjanjian antara Allah sareng para rasul anu dipayung sareng umatna masing-masing la tu'minun nabihi kabeh kudu iman sebener-benerna. Maka nun taukid faqilah kan lain iman anu cebleh lain iman anu canehder kan lain cinta anu gitu kan lain ngagungkeun anu ala kadarna tapi nu sabener-benerna la tu'minun nu sabener Allah
Nusa bener-benerna. Terus lain ukur eta perjanjianana, lain ukur eta wungkul. Tapi wala tansurunna. Oke aranyeun kabeh. Kudu bener-bener nulungan. Si ingat make mun tauhid tadi. Kudu bener-bener nulungan ka eta Rasul. Masya Allah. Kemudian nulungan asal-asalan. Hardina kudu toh bakti jiwa raga. Ya? Siap ngorbankeun harta banda jiwa jeung raga demi ngabelaan eta Nabi akhir zaman. Allah. Ieu perjanjian antara Allah Ta'ala sareng sadaya Nabi sadaya Rasul oge umatna masing-masing anu baheula. Kumaha sabada eta? Allah naros kasadaya para nabi para rasul sareng umat nadawan Allah. Aqrartu. Apakah aranyeun kabeh siap ikrar? Ikrar beriman, ikrar cinta, ikrar ngagungkeun, ikrar melaan. Dengan sabener-benerna ka ieu Rasul anu bade sumping ya. Wa khattum ala dzalikum isri, siap mengambil perjanjian kami. Kumaha jawaban sadaya para nabi baheula sareng umatna qalu aqrarna ya Allah abdi ikrar sadaya. Masyaallah. Lajeng Allah ngadawuh deui qala fashhadu. Lamun kitu dawuhan Allah saksian ku ari kabeh wa ana kami oge kan ma'akum beserta arajeun minasyahidin termasuk anu bersaksi Allah. Allah. Ini di Al-Qur'an. Pertanyaanna aya nabi urang ngatos lahir? Acan. Jadi anak itu nabi urang mah kan diimani ka Rasulullah dan tibaheula keneh. Bener. Diagungkeun tibaheula keneh. Dimuliakeun tibaheula keneh. Allah. Dicintai tibaheula keneh. Sehingga teu aya satupun nabi rasul sareng umatna anu teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nabi kita canggih. Ti dieu ayeuna bijil paham jalma bari ngaku umat Islam karena bodona. Ada Nabi Muhammad waktu lahir macan jadi rasul itu perlu diagung-agung. Innalillah. Nabi Muhammad lahir sarua eda urang ge lahir sarua teu perlu make jeung diperingati sagala rupa teu kan ngaripuh-ripuh maneh ngabeak kabeak biaya kariweuh-riweuh gitu kan katunuh-tunuh sarua urang ge lahir apa jadi nabi hari tamat waktu lahir mah pan janten nabi na oge dina Isa 40 tahun innalillah ieu karena kebodohan jeung kasasaran. Temboro anjing para nabi nu baheula para rasul nu baheula we nabi na ge can lahir acan geus ieu ai mane ngaji tafsir ngomong hadis ngomong Quran ieu teh Quran itu Quran coba buka Quran Allahu akbar kami Quran saya jelas jadi urang sadaya ngagungkeun kelahiran nabi adalah ngagungkeun anu laku. Ngagungkeun nabi di masa alitna adalah ngagungkeun anu agung. Ngagungkeun nabi di masa satu acan janten diangkat janten rasul di dunia ngagungkeun anu agung. Sabab keagungan nabi urang keagungan anu lain karena diangkat jadi rasul semata. Tapi keagungan karena diagungkeun ku Allah. Sebab keagungan mah lain karena diangkat jadi rasul wae. Urang ge ngagungkeun masjid pan lain rasul. Urang ge ngagungkeun Ka'bah pan lain rasul. Bener teu? Urang ngagungkeun malam Jumaah pan lain rasul. Ngagungkeun bulan Rajab kan lain rasul. Ngagungkeun naon bae nu diagungkeun ku Allah. Wa izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah mah ieu ngagungkeun sakersana ngahinakeun sakersana lain karena diangkat jadi rasul. Walaupun iya
Ketika diangkat jadi rasul, iya itu dapat keagungan, iya dapat kepangkatan, iya, tapi bukan berarti, gitu kan? Pengagungan hanya karena diangkat jadi rasul. Sudah jelas. Allah ari ngagungkeun nu agung eta diparentah ku Allah Maha. Maka ngagungkeun nu agung, ingat bakal menang ganjaran di Allah Maha. Bakal menang walesan mangpirang-pirang kasayan anugerah di Allah Maha. Sabab urang teh ngagungkeun anu agung. Nu diagungkeun ku Allah. Lain ngagungkeun anu teu agung. Lain ngagungkeun supaya sangkan agung nabi urang lain. Kata kungi kamari didongengkeun ya bahwa tujuan urang sadayana ngagungkeun kana kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang minimal 2. Nu kahiji adalah ngajalankeun kewajiban urang nyaeta ngagungkeun anu agung. Banyak Allah bae ngagungkeun. Para rasul ngagungkeun, umat nu beh ditu ngagungkeun, ari urang ngaku bae umatna. Ya kan? Ari urang teu ngagungkeun. Tuh. Mana urang teu ngagungkeun nu agung ingat diancam ku Allah. Di mana urang ngagungkeun nu agung sing ingat kan Allah janji, Masya Allah rek masihan warna-warni tinggal di sawarehna dina dawuhan Allah dina wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa ya ai syiar Allah nu agung-agungna saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngagungkeun karena syiar-syiar Allah eta jalma dicap ku Allah dijieun hatena nu bener-bener takwa ka Allah. Ya. Berarti digolongkeun hate urang teh takwa. Ya, ku Allah dicap make segel gitu kan. Dia takwa ka Allah di dawuhan Allah di mana ati bisa ngagungkeun anu diagungkeun ku Allah. Ai urang teh keur ngagungkeun anu diagungkeun ku Allah malah nupang diagungkeunana ku Allah. Nu kadua tujuan urang pikiran teh teh ngadepaan lincar cekolot. Nah, gitu. Ya. Urang teh susuganan. Ya. Susuganan we urang ngagungkeun junjungan. Urang teh butuh ku syafaat junjungan. Urang teh butuh ku perhatosan junjungan. Urang teh butuh ku pembelaan junjungan. Urang teh butuh ku welas asih junjungan. Urang teh butuh ku doa junjungan. Urang teh butuh ku barokah junjungan. Aya cecep bahasa istilah kolot mah ngadepaan lincar. Dua menjadi pokok. Menjadi pokok. Maka mudah-mudahan ya ku ayana urang ngariung di sesepuhan ku sahibul maqam pangarsana Al-Ustaz Muhammad hafizahullah taala. Di hadiran ku para ulama di hadiran ku para jamaah alhamdulillah hiji urang ya sing kalebet zaman ngajalankeun paretah amin kadua urang muga sing kengeng luluberan syafaat barokah rahmat cahaya asrar dan kasayan-kasayan di junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta nu diharapkeun ku urang sadaya. Ya, sing pageuh, sing yakin, sing yakin. Disebut murudan-murudan deui ya. Lain ngagungkeun anu teu agung. Lain ngagungkeun ke perkara anu teu agung sina jadi dalam maulid Nabi eueuh ngagungkeun ku sararea da anggar agung atuh. Anu cilaka saha?
anu rugi saha urang gitu ya. Beda ya jeung kompanye. Ari kompanye makan kapeung-kapeung ngagungkeun jalma-jalma anu urang rek teh wau-wauan. Terus pisan. Urang rek teu nyaho kaagunganna di mana. Ya kan? Malah apan kakarak alek. Lain geus. Di mana nyata keagunganna? Di mana nyata kemampuanna? Teuing da acan. Urang atuh ngagung-ngagung meh naon? Ngagungkeun nu geus agung. Ya kan? Nya oge? Kan? Ngagung-ngagung anu geus berbuat kebaikan ka urang sadayana. Naon acan kakarak alek? Program lagi kakarak di itu kan diiklan-iklankeun rek anu bari loba nu ngawadul deh. Ya kan? Akhirnya kan loba nu katipu deh. Gitu. Tuh sadayana korban. Korban. Jauh ya. Nah, orang atuh urang make ngagung-ngagungkeun, ngagung-ngagungkeun ngarah eta agung. Kayak gitu nya. Ari naon? Kompanye mah ngagung-ngagung kan seseorang ameh jadi agung lain karena agung. Naon sababna dalam teu diagungkeun ku urang moal agung teh. Jadi kan ari nabi urang mah lain diagung-agung teh. Mun urang teu ngagung-agung cilaka urang. Mun ku urang teh diagung-agung da anger nabi mah agung. Eces? Eces teh. Lamun urang teu ngagung-ngagung ka nabi urang moal boga kaos. Urang moal kabagian amplop, langsung mereka kaos diperangkul men. Hari kompanye osok. Moal bisa kontrak politik. Kan? Urang hayang meunang berkat gitu kan, hayang meunang bagian perhatian gitu kan. Urang teh kontrak politik kita teh. Bari Rasul teh nya agungna teh. Di mana ngagungkeun Rasul teh teh, mana nu ngagungkeun kami jeung kami kitu. Kade. Allah subhanahu. Aleuh teh kabeh ngiringkeun junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, biar betul urang. Di mana udang ti kubur jeung disaur urang. Mana umat kami sok ngagung-ngagung ka Allah. Mana umat kami anu sok muji-muji ka kami. Ya ka dieu kabeh anana. Burung kabeh tadi serbu. Masya Allah. Oke mah macaya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi lagi katina. Ayeuna mah ku urang teh dihadirkeun gitu kan. Urang yakin ya Nabi nguping yakin ari engke mah langsung ka umumna. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lautan manusia jeung bangsa jin anu maring sareng junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga urang ya sing kalebet anu biasa ngariung sareng junjungan. Amin. Anu kenging pertulungan dan tenana. Amin. Masyaallah. Sing kakele kasam. Amin. Ya, bahasa itu. Ibu ya dina isaat karena isaat bagi hari berkata lalu sehari ya karena saya dina kasar yang dulu waktu bisa kemudian pulang waktu sebagai murid-murid ejin sampai dikaji saya masih pada keinginan syafaat dijunjung alam Rasulullah dibuka ya pesantren dibuka keberkahan dan juga sadaya ngaos di pesantren si kengeng-kengeng umat keberkahan dan melimpah sadaya atuh sahibul makom guru urang sadaya anu ngaheuyeuk ya para jamaah para santri di dieu simpiran saku Allah. Amin. Tidak segala musibah, tidak segala amin. Diluhurkeun derajatna.
Oge sinjatan keberkahan di umat sadaya dibayar kebusuana sehatkeun ku Allah Ta'ala dohir batin dilimpahi rizki ya rizki an hissi ma'nawi rizki halal barakah gampang dipaparinan kulawarga turunan anu saleh sadaya anu janten khalifah para ulama para aulia khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.